nu wajib dipusti diriksa di dama-dama di dama jimat pangrapi lindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Halayan nyebat asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksud medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Halayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurja malinuhung. Silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung. Nyaritakeun kalangkang manusia kasarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pas liwer. Tawis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santo
Sakerta Laharja sepi paling towong rampok nu digawe sim PHT kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara Raja Adil pelamar tak nyata Prabu Yudhistira sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi Semar udah putra pawana salaku sesepuh ieu pakampungan Tumaritis ngahajang ngahaturanan linggih astra jiga landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar Kuncung Pakuning Alam Semar Kuncung Danarul Siti Bentara Kang Puputra Kang Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jiga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakawaling lisan mekaten pengandikanipun tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek iap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa hari umum pulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis
sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat poh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katangtos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malak jitu munapuroda ngali gincing deuleu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal pas nu heueuh ongkoh teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing cek silaing amal anu goreng gajah kana gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus era sia
Era ke siapa Oman era? Gotak itu we cinek nama orang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mupulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasina tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unggah tahun gerak unggah poin teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua ena ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku sinirik kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui dijariji busi jeleur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy didejar aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblog ge meureun Pak nya ngalabet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kasida deui
bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Ai pupuhna teu bermoral, nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari Dagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tuju. Iya nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener amanan nu. alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha ya dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman. Bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heuh nyata ai bangkong dikongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng Ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dege siapa jadi Dagor ke koi solusi teu polisi teu jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang heuh eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu na ge nya
jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon. Heueuh ujang. Kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap. Ngalilieur kumaha jang? Jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh. Itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we. Lain hahaha. Budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah teh naon? Filosofi, falsafah. Ya. Bid'ah. Falsafah nanahaun. Da sia mah kitu. Cegekan hirup teh sia. Bari teu ngarti. Bari sia ge teu ngarti deui. Ya, bener teh. Aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis. Aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk umum. Dengekeun sia. Bener cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah. Contohna sok umumna diurang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah cek ilmiah mah henteu nah kumaha gitu. Da panon poe mah cicing. Da bumi nu muih. Kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan. Ai rarasaan lain rasa. Gitu jauh tina rasaan ku rarasaan. Ieu euy. Nah atuh geuning. Heuh da bumi nu muih da panon poe mah cicing. Nya. Iya nya. Tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggan nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha tina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri Gitu. eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh. Nah, ai falsafah ilmu saha? Yo dibid'ahkeun teh babatok sia. Mangeran kagolongan sia teh. Benar. Cing Allah mangeran Microsoft. Mangeran kana gulungan. Jadi panon poe teh biji ti kulon, ayeuna teh ha? Maha tah ceuk falsafah teh. Kumaha? Kieu jang. Panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning
baheula da ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo bodona teh di katotoloyo. Rajin pinter kabalinger deui. Tah, panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Hah? Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana? Kulon tuh. Matak panon poe biji ti kulon. Bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. Bener. Pakaian kahakanan, Budayana segalana teh ka nginum-nginum, minum mah ge nurutan urang barat. da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakaian, barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh. Katawa turun tina angkot, tina angkot. Bari leumpang teh geuningan buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan. Untungna teh Tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratanya. Omwing. meni malalesin. Budak. Teu sangka ada wala bapak aing profesor le. Bicarana akademis euy. Urang teh kapikir nya ka. Wah menyaan nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wah. Nya, leres. Ai turun tina Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol. Dan nu dihakana hambur duit ger pasea. Fried chicken, Dunkin Donut, hot dog, bisa. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok kitu. ini mau peuyeum. Ini peuyeum apa itu peuyeum. Bener bedog. Nya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bangsa urang ya Pak. Tapi ka diluli-lulinya asli. Geus eueuh aslina kan. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu. Banyak. Sedangkeun eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda, sedangkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina? Mana tulang tonggong negara teh? Anu disebut harapan bangsa teh. Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urang ya Pak. Deudeuh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaana budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa. Ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon? Baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah
yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh oh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung katerangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang kitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun teh ieu nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana silih-silih anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai we hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kadek kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat
kadek kaangsonan dengan bisi kalawanyoan nyawa cek kurang wetan ma ojo leno sampean ojo neko-neko sampean cek kurang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu jak nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadek jak kadek entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur naon reseh jang biasa anu kacanggung tah kitu jak nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh aya maksud tertentu siga ieu nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek teh rek menta kamandang ti si lain gitu cing sok coba itulah mumpung rada cerah sok kayaknya gawe santai santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu jak sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh penurangnya kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyut sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan Bapak palai garwaan deui anu disetujuan ku si Ma cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh Bapak teh ade Bogor teh dek mogor cing kanya sok kumaha kamenan komentaran kanya dageus gede urang teh tah kitu ari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum terus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh gitu tah gitu dong menta diantar kai lain dewek dek pojoan deui komentar si lain kumaha idem sok aka kita mengiringan wae ka aka ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina
baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok kongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab tangtos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Yuswa jauh jeung bapak ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang ke orang pertapan deui Kuma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus eueuh tuturkeuneun anak nyeuceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapa teh pas teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin kakablek eueuh Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe Nur Widil gitu tong sok kitu bokap eling beh dar sore teh isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak gara sok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeunana emak sekaligus jadi babu pe hadap asor kari-kari ku bapak ina rek dipangwayuhkeun cing gablek pucus Mar ulu kan pernah katanya kasar ngomong oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas baparentik curug laras teh tekang da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu hareup sebeuh biji teh beak Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan deh kitu ilmu ajum ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung menceritakeun tadi cenah kudu anu toja iya itu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi jeung ka anak teh sok jeung nitah anu
nah dikira cepot tek milu ngarojong karena kapalai bapak nu samodai kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh tepira abdi teh baheula teh hayang Vespa japlang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalau kuat teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang. Tuman aing mah. Pake jeung hayang nyanung teh. Terus sok. Ya, inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu. Sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Itu si beleguk garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi nyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge dan nyarane nak keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we carek aki-aki 7 mulut aja nafsu teh mending ngaberung gitu syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah paingan eta isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmat goblok sia bobogaan tiul wacana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangnyannungkeun geuning eta pipi ngagaralang meureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu beje pucus merek kedawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ukeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan kaludeung nya antep mak tak bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet taun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan sia
ini aing